Risma edan-edanan di pertempuran. Seta kurang negara winata korban. Kabujak Jawara surat firman sore. Jago korok ketulah raya. Kidul bagian di pihak musuh masih gatot kasar lah ulah gila kuat hanya apa senang sangat kau ni pembunyi kembali ya siapa tak iya jadi dari gatot kaca mau 5 menit modal sah lain yang tidak dilakukan dan meminta kepada
Jaya Wikata Citra Yuda Citra Sobat Citra Albina waktu bade ngiyangka Tegal Kurusetra mimpin pasukan sewang-sewang iya nyaeta anu jadi Senopati Agung pihak Kurawa Laya sanes Resi Bisma anu kapapan sena anu dina dinten kamarina we sami dipimpin ku Bisma dugi ka Arya Seta korban diwedan nalagaku panah-panah pusaka Bisma Unira kalang dika bagian bulan kidul dina gelar perang ieu gelar naon teh uang teh gelar perang teh nyaeta gelar perang Garuda Malayang anu cicing tidak Garuda nyaeta ti pihak Kurawa nyaeta Eyang Bisma bejana pasukan Senopati anu ti pihak Pandawa nyaeta bejana ngirimkeun pasukan istri anu ngaran Dewi Srikadi kudu jeung aing Srikadi kudu jeung aing Srikadi mana-mana benar-benar urang riu we ku di luar ayahnya urang silitinihan di luar ayahnya orang eta perkosa si Srikadi di tengah lapangan Jerombo baduli ayam puas ya sakit tuh sami-sami normal anu dina waktu ayeuna urang gadaguan tarompet nanakeun sangkala bisana nanakeun urang kumpul di tengah Tegal Kurusetra dina gelar perang Garuda Malayang ya tarompet nangtang Yuda Parantos tumiba bisa
tumbuh gitu. Di bawah dongeng ku juragan Gatot Kaca di subuh. Nanyakeun riwayat juragan biasa, juragan Bisma. Nepi ka braina barebat. Menyasa cipene teh tikawit juragan biasa di istrena. Ayeuna geus setengah abad deui. Bakating ku betah aya dunya meureun. Setengah abad di lampahan juragan Bisma nuju Anom geus kolot deh teh geuning nepi ka Bratayuda juragan biasa teh kawan putrana teh 3 juragan Dastarata juragan Panu katiluna juragan Widura saya menjadi raja di negara asli dan nasional biasa, juragan Panu, kagungan 4 putra Pandawa. Maut juragan Panu, Pandawa berburai kene, bila jengkeun ku Dastarata ngan Jekolot, cenah riwayat ngadenge hiji dongeng lamun Dastarata jadi raja bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulu Ayuda perang bakal perang saudara nyata ieu seriusan sepuh teh kaalaman lain perang jeung dulur survei membuktikan kenyataan Dastarata jadi raja di negara aslinya nepi ka Bratayuda nanya anak-anakna astagfirullahaladzim la ilaha illallah jadi kumahakeun ieu negara nya ya ada yang hati-hati ini media biasa di istrenan jadi raja nepi ka boga anak nepi ka incuan ayeuna incuna abiasa dordal parasea anak Dastarata jeung anak Panu nu matak aingmu boga pamajikan penyeta sin boga turunan sin parbut warisan tapi geuning kalaman keneh we ku kaula Ardi pikasieun ku aing teh nyaeta sin parbut warisan anak sin perang baraya perang dulur geuning anak apa jadi kajataan anu pikasieun jadi pikamu teh anak kedua pamajikan obat ya asa cikene patepung di talakana tewek pasa juragan biasa di istrenan dicopot dipegat buka untuk dileuwur anu dendam ka manehna ayeuna juragan biasa geus sebut-mut kitu aya akang ari dewek we wae
zaman baheula teu ka ayeuna diikat jeung baju kieu we eta setengah abad diharita teu ka ayeuna cukup ku saeuting jeput. Lain dora sepada lalu dina film flashback gitu ya. Aduh ampun sok hayangnya jera mimitian sabab kurang senopati urang sami-sami nyontoan Allah dia balat nyata mereka kode nanakeun poe ieu mimiti berat ayuna deui iya daya geura tepung teu panas sekali lain nejo Sri Kami aing tapi nejo Allah tina lawan geura ala nyawa kaula geura tembus kajerian aja sok hayangnya hutang urang bayar urang ayeuna masalah kaula nepi ka yang sarabarangsa bageula ku kabogoh kaula teu ditarima wajib teu dikawin nepi ka jadi sasatna hiji istri rundit anjeun anu jadi ku anjeun ayeuna mangsa nepi teu males pati kurang ajar sok tepungkeun panah anjeun rasakeun Sri Kami lampana Bisma tepung di awang-awang balatan tamat di pihak Kurawa jeung Pandawa ningali kaluhur paris kode pikeun kawitan Sri maju ayeuna marsana balik tu maju sia